Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peting ulah wole, bisina kaburu pae. Caronto di Banda Aceh, bikin contoh urang kabeh. Gempa bumi jeung tsunami eta pepeling ti Gusti. Harta benda mobil mewah hancur kabeh jadi runtah. Anak pemajikan pisah kakeem ku cai caah. Ngaranna eta bencana tsunami tea, azab ti Gusti tumiba ka jalma anu doraka. Teu taroleh kana harta, careurik mentak karunya. Nu ningali ge teu tega, ngaluarkeun cai mata. Sing jareurit menta tulung, nempo ombak sagede gunung. Siksa tinu Maha Agung, ka jalma nu sok adigung. Aceh hancur berantakan, maloboh jadi lautan. Datangna siksa pangeran, teguran keur kanu iman. Mait-mait pabalatak, campurun tah ejeng letak. Malah loba nu katincak, waktu keur neangan anak. Jalma rame pala heboh, gempa bumi di Malepo. Datangna siksaan Allah, karena teu syukur ka Allah. Gedung hotel hancur lebur, masjid geger hanta hancur. Tanda anu maha luhur, ngaraksa tempat tapakur. Mait pada bau bangke, kapanggih tos 5 poe. Nguburkeun ge oge hese, kapaksa dientep cuwe. Kudu eling jeung waspada, sateu acan datang siksa. Malah lobakeun ngadoa, sangkan ku Allah diraksa. Ayeuna ieu bencana, di Aceh jadi Sumatera, Sri Lanka jeung India, karena ulah manusia. Jepang reujeng Amerika, nyumbangkeun sagala rupa. Duit beas reujeng tenda, karena ngarasa karunya. Mentak ulah kajongjonan, ulah ngawarok ka setan. Sebab setan jelas pisan, tujuan rek nyasarkeun. Kudu ngawarok ka Allah, kudu ibadah ka Allah, kudu salukur ka Allah, ulah kalufur ka Allah.
Emutan dia di zaman loba pisan kejahatan, perjudian, pamabokan, pembunuhan, pemerkosaan. Iji ciri alam dunia sigana tereh ancurna, kitu ecek kaul ulama nu aya dina kitabna. Muru-buru geura tobat, ulah ngalobakeun maksiat, sing tarukun kana salat, tolap ilmu tong kaliwat. Pamugi ieu nadom teh manfaat keur urang kabeh, janten hikmah jeung papatah keur ngajaga laku lampah. Atur nuhun kasadayana.